Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ninglina Siti Nurmajakiah di kelas 10 IPS 2. Abdi bade ngadongeng anu judulna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Dina hiji poe sakadang kuya keur neangan kadaharan, tapi ti isuk meula teu acan manggih nanaon. Ngahaneut ka tengah poe manehna manggih tangkal cawu anu buahna geus asak, tapi kumaha da teu bisa naek kulantaran kitu. Tuluy manehna bebeja ka sakadang monyet menta tulung. Omongna sakadang kuya, sakadang monyet, urang manggih tangkal cawu nu buahna geus asak, tapi hanjakal teu bisa naek cing tulungan pangalakeun engke paparon. Hade tembal sakadang monyet. Di mana? Tuluy manehna indit babarengan ka tempat tangkal cawu tea. Sakadang monyet tuluy naek metikan cawu hiji-hiji bari dituntut di hakanan. Sakadang kuya mah teu dibere sapotong-potong acar, atuh bari cumeplak we neureuyan cidung. Sakadang monyet, di mana bagian urang kan geus janji paparon, ceuk sakadang kuya bari ngagorobok. Tapi sakadang monyet teu malire jongjon we metikan jeung ngadaharan cawu, jeung maledogan ku cangkangna. Sakadang kuya pohara nyarieunana, ngunek-ngunek hayang malesan kalakuan sakadang monyet. Dina hiji poe sakadang kuya indit ka kebon juru tani ngala cabe nu geus arasak, warnana bareureum ngala cabe genep nu galede, katembongna aramis pisan. Manehna indit nepungan sakadang monyet. Bibirna nu geus barang dahar ngeunah ditanya ku sakadang monyet. Sakadang kuya, maneh teh ngadahar naon cik urang menta. Tembal sakadang kuya, ah ulah ngaganggu urang teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparing ti Dewata. Akara urang mah dahar nikmat kieu, cing ngasaan saleutik urang lapar pisan. Sakadang monyet lemah lameh menta ngarah di pikarunya. Keur naon make mere ka maneh? Kan bade toge maneh teu mere cawu ka urang padahal eta teh milik urang. Hampura atuh, enggeus mah sing karunya ka urang. Hayang ngasaan buah loa paparing Dewata. Nyari maksa-maksa teuing mah tok bae we tu cokot deukeut tangkal caringit. Tapi ulah dibeakeun keneh. Sesakeun we urang saparona. Sakadang monyet pohara atoheun. Nyari maksa-maksa teuing mah tok bae we tu cokot deukeut tangkal caringit. Tapi ulah dibeakeun keneh. Sesakeun we urang saparona. Sakadang monyet pohara atoheunana. Gancang lompat nyokot buah loa paparing Dewata. Lantaran tabeatna hawak jeung sarakah, manehna embung nyasakeun kabeh dibawa di tengah jalan raus-raus bae di dahar. Nepi ka ari beak adu klajer dijeritan awahing kulada jeung panas. Sakadang kuya kacida sugemana lantaran geus bisa males ka nyeri hatena. Sakitu wae dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.